A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken asbabu sujudi sahwi utawi pira-pira sabab sujud sahwi iku arbaatun papat. Al awalu utawi kang kaping awal iku tarku ba'din tinggale sawareh min ab'adi sholati saking piro-piro ab'ad sholat au ba'dil ba'di atawa sawareh saking sunat ab'ad. Asani utawi kang kaping do iku fi'luma migawe barang yabtulu kang batal opo amduhu maha nikma wala yabtulu lan ora batal opo sahwuhu laline ya'ma idza fa'alahu tatkala migawe yasi wong ing makna sian hale lali. Asalisu utawi kang kaping telu iku naklu ruknin qauliyin mindahaken rukun bangsa ucapan ila ghairi mahalihi maring lian panggonane rukun. Arabi'u utawi kang kaping papat iku iko ruknin fi'liyin nibaaken rukun bangsa pagawean ma'ahtimali ziyadati sarta ihtimal pawuh. Paslun ari ieu eta hiji pasal asbabu sujudi sahwi ari sababne sujud sahwi arbaatun eta aya opat. Al awalu ari kahiji tarku ba'din eta tinggal sawareh min ab'adi sholati tina sunat ab'ad sholat au ba'dil ba'di atawa sawareh tina sunat ab'ad. Asani ari anu kaduana fi'luma eta migawe perkara yubtilu anu matak batal naon amduhu ngahajakna wala yubtilu sareng hanteu matak batal naon sahuhu pohona. Idza fa'alahu di mana-mana migawe eta si jalma kana perkara nasian bari poho. Asalisu ari anu katiluna naklu ruknin qauliyin eta mindahkeun rukun bangsa ucapan ila ghairi mahalihi kana lain tempatna. Arabi'u ari anu kaopatna iku iko nguruknin fi'liyin nibakeun rukun bangsa pagawean ma'ahtimali ziyadati sarta ihtimal leuwih. Bismillahirrahmanirrahim. Ari ieu pasal bade ngajelaskeun nyaeta pirang-pirang sabab sujud sahwi. Ari sujud sahwi nyaeta sujud dua kali memeh aweh salam saatos maca tasyahud akhir. Hukumna ieu sunnat. Dilakukeunana sujud sahwi karena sababaraha sebab. Kahiji sababna sujud sahwi teh ninggalkeun salah sahiji tina sunat ab'ad saperti ninggalkeun tasyahud awal, ninggalkeun kunut dina salat subuh. Ieu diriwayatkeun ti Abdullah bin Buhainah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimud dhuhra faqama fir raq'atainil awlayaini lam yajlis faqama nasu mahu hatta idza qada sholata wantadharon nasu taslimahu kabbaro wa huwa jalisun fasajada sajadataini qabla ayyusallima summa sallama. Sanyanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur sareng sahabat mangka anjeunna ngadeg dina 2 rakaat anu awal
hanteu calik heula pikeun tasyahud awal. Teras jalma-jalma ngadeg sareng Kangjeng Nabi. Dugi ka di mana Kangjeng Nabi tutup salat sareng jalma-jalma nunggu kana aweh salam Kangjeng Nabi, maka anjeunna ngaos takbir bari calik teras anjeunna sujud 2 kali sateuacan aweh salam teras anjeunna aweh salam. Ieu riwayat As-Sab'ah, ieu lafad hadis Imam Al-Bukhari. Dina riwayat Imam Muslim anjeunna maos takbir dina saban sujud bari calik jeung anjeunna sujud sarta jalma-jalma sujud sareng anjeunna dina tempatna anu poho tina diuk teh tina calik teh. Maka ieu hadis jadi dalil yen tasyahud awal jeung diukna eta lain rukun dina salat tapi sunnat. Sareng jadi dalil yen ninggalkeun kana tasyahud awal karena poho karena hilaf bisa ditambal ku sujud sahwi. Nya kitu deui tinggalna kunut dina salat subuh eta bisa ditambal ku sujud sahwi. Tah ieu sujud sahwi 2 kali jeung diuk antara 2 sujud sarua jeung sujud salat nya. Sareng babacaanana cukup maca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dina diukna maca rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Syaur Asy-Syaikh As-Sibramalisi anu akur jeung qaidah sunnat dina sujud sahwi maca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sapertos kitu. Nu kadua sebab sujud sahwi teh nyaeta migawe perkara anu matak batal dipigawena lamun ngahaja nya. Sareng hanteu matak batal lamun pohona di mana dipigawena eta perkara. Saperti manjangkeun rukun anu pendek nya, manjangkeun rukun anu pendek nyaeta i'tidal. Anu mana ieu i'tidal hanteu diparadih dipanjangkeun. Teras naon deui diuk antara 2 sujud. Teras naon deui saperti ngomong atawa barang dahar anu saeutik. Nambahan rakaat. Oge maca salam lain dina tempatna. Ieu lamun poho dipigawena sunnat sujud sahwi. Teras nu katilu sabab-sabab sujud sahwi nyaeta mindahkeun rukun bangsa ucapan kana lain tempatna, rukun bangsa ucapan kana lain tempatna seperti maca Fatihah dina keur diuk nya. Kalawan niat maca Fatihah ieu henteu matak batal salat ngan sunnat sujud sahwi. Nu kaopatna anu matak jadi sababna sujud sahwi teh nyaeta nibakeun rukun bangsa pagawean bari ihtimal leuwih nya. Seperti mangmang dina hiji rakaat dina salat anu salatna 4 rakaat. Naha anu geus dipigawe teh geus 3 rakaat atawa 4 rakaat misalkeun nya. Tuluy nuluykeun kana anu yakin nyaeta 3 rakaat. Maka barang memeh aweh salam kainget yen ieu rakaat teh rakaat kaopatna, mangka sunnat sujud sahwi nya. Sapertos kitu. Sakumaha sabab-sabab sujud sahwi ieu disebutkeun dina nadom Sundana. Sabab sujud sahwi 4 kahijina tinggal kana
sunnat ab'ada sadayana atawa ninggal kana sunnat ab'ad teh ngahaja atawa poho ngan sawareh kaduana migawe nu matak batal ku ngahaja mun poho teu matak batal di mana migawena teh kapohoan sunat sujud sahwi dina panganggesan tilu mindahkeun rukun bangsa ucapan kana lian tempat nu jadi patokan opat nenden rukun bangsa pagawean sarta ihtimal leuwih sab kamangmangan wallahu a'lam bishawab.